salah sahiji menu legend di Sunda ieu teh nya ulu kutek leunca, tapi urang mun di restoran Sunda sok tara manggih kitunya. Kadang-kadang aya kadang eueuh lobana mah karedok leunca mun aya mah, tapi ulu kutek mah jarang nya. Ngomong-ngomong masalah legend, tah inget teh legend Sunda teh aya si Kabayan, tuluy teh dongeng lutung ka sarung, geuning baheula mah urang keur leutik teh lalajo TV Kang Ibing nu jadi Kabayana teh nyiiteungna teh Paramitha Rusady, lamun teu teh eta almarhum Didi Petet nya. Nyiiteungna teh Nike Ardila guys, urang mah favorit pisan eta ka Nike Ardila, bener-bener legendnya. Geulis gitu maksudna teh geulisna teh natural gitu Nike Ardila mah nya. Tah memeh urang ngefans kali Minho teh baheula teh urang keur leutik teh ngefans pisan ka Rian Hidayat. Apal teh Rian Hidayat teh jiga Kurt Cobain beungeutna teh ganteng. Anu filmna teh Ricky Nakalnya anak muda, lamun teh si lupus geuningannya urang meni beuki keur leutik teh eta lalajo eta diulang-ulang ge teu bosen-bosen. Soalna urang mah nu ditingali teh pemeranna heula kasep atau henteu, lamun teu kasep urang tara lalajo guys. Artis ayeuna ge kararasep sih ngan baheula mah gitu asa kasepna teh asa mararaco gitu, beda jeung zaman ayeuna asa kumaha